Assalamualaikum sadayana. Kumaha sehat? Nya alhamdulillah mun sarehat mah atuh nya. Tos hampir satahun orang ngalawan ieu wabah virus corona di bulan Maret 2020 nepi ka ayeuna hampir Februari 2020 hiji bae. Nya hampir satahun lah. Dimimitin nu positif nang puluhan, ratusan nepi ka ribuan, bahkan ayeuna tanggal 30 Januari 2020 hiji tos leuwih ti sajuta nu positif. Ngeri pisannya. Tos ulah ngabahas eta di dia abdi bade nepikeun pengalaman abdi ti awal pandemi ieu nepi ka ayeuna. Nya pas awal-awal mah ieu virus teh teu dianggap serius pisan ku abdi. Tapi beuki ka dieu, nah beuki loba nu kapapar, tah di dinya abdi mulai was-was ku ieu virus. Pas masa-masa lockdown atau PSBB, abdi sareng keluarga netep di bumi bae kusabab sieun kapapar. Kaluarge nya padu meser bahan-bahan makanan sareng kebutuhan di bumi kanggo sabulaneun. Kusabab lockdown pas bulan Ramadan teu saresep pas tahun kamari. Kusabab arurang teu bisa ngabuburit kaluar, misal takjil ge teu sarame tahun kamari, salat tarawih oge kedah di bumi. Pas masa new normal, alhamdulillah, nah pamarentah ngijinna arurang keluar imah tapi kudu ngagunakeun protokol kesehatan. Nyata ulah berkerumun sareng ngagunakeun masker. Nah, sebelum new normal ieu pembelajaran make cara sekolah online. Nya awalna abdi teu ngarti lah kumaha cara sakola online teh. Tapi alhamdulillahna abdi tiasa ngartos pengajaran nu disampaikeun ku ibu sareng bapak guru. Nya tapi teu sadayana sih, jiga MTK sareng IPA. Kusabab abdi mah cara belajar ge ningali guru nu ngajelaskeun sareng abdi praktek materi nu dijelaskeun. Tapi untungna babaturan abdi ngajelaskeun bagian nu abdi teu ngarti. Nya mantep lah. Pas pembagian rapot, eta alhamdulillah pisan. Abdi bisa nyampe ranking 3 besar pas kelas 9 semester hiji. Harapan abdi di tahun 2020 hiji. Ieu padu hoyong ieu wabah teu aya deui kusabab abdi hoyong pisan jiga baheula. Bisa main sareng babaturan keluar, sareng bisa sakola jiga normal deui. Nya eta we lah perjalanan abdi ti masa-masa awal pandemi nepi ka ayeuna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.